Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi bade ngajelaskeun materi drama Basa Sunda kelas 12. Di dieu nyaeta wasta kelompok. Harti drama. Drama mangrupikeun wujud karya sastra anu ngajelaskeun atanapi ngagambarkeun kahirupan ku cara nepikeun konflik ngaliwatan dialog. Dina hiji drama aya unsur intrinsik nyaeta unsur-unsur anu ngawangun hiji karya sastra anu aya dina eta. 8 jenis drama kalebet sapertos ieu. Nu kahiji nyaeta tragedi. Tragedi mangrupikeun drama anu pinuh ku kasedihan. Nu kadua nyaeta komedi. Komedi mangrupikeun drama pikaserian ati anu ngesi imut. Nu katilu nyaeta tragikomedi. Tragikomedi mangrupikeun campuran antara tragedi sareng drama komedi. Nu kaopat nyaeta farce. Farce nyaeta drama anu mirip banyolan tapi lain banyolan. Anu kalima aya tableau mangrupikeun salah sahiji jenis pamaen henteu nyarios garis tapi ngan ukur ngalakukeun gerakan. Anu kagenep aya balet. Balet mangrupikeun gabungan tina drama sareng joget. Anu katujuh aya opera nyaeta drama anu dialogna dinyanyikeun kalayan iringan musik. Anu kadelapan nyaeta melodrama nyaeta drama anu dialogna diucapkeun dibarengan ku wirahma atau musik. Selanjutnya nyaeta 6 jenis drama dumasar kana cara pamentasan. Di antarana aya drama panggung nyaeta drama anu dipaenkeun ku palaku dina panggung. Anu kadua nyaeta drama radio mangrupikeun drama radio anu henteu tiasa ditingali sering dirampa tapi ngan ukur tiasa didangukeun ku pamirsa. Nu katilu nyaeta drama televisi hampir sami sareng lakon panggung kecuali yen drama TV henteu kabedag. Anu kaopat aya film drama mangrupikeun drama film anu nganggo layar lebar sareng biasana dipidangkeun dina bioskop. Anu kalima nyaeta drama wayang nyaeta drama anu dibarengan ku pagelaran wayang. Anu kagenep nyaeta drama boneka nyaeta tokoh drama anu digambarkeun ku boneka anu dimaenkeun ku sababaraha urang. Selanjutnya nyaeta 2 jenis drama dumasar kana naskah drama. Di antarana aya drama tradisional nyaeta drama anu henteu ngagunakeun naskah. Nu kadua nyaeta drama modern nyaeta tontonan drama anu ngagunakeun naskah. Selanjutnya nyaeta struktur drama. Anu kahiji nyaeta prolog adegan muka. Anu kadua dialog paguneman. Nu katilu epilog tuntung atanapi akhir. Selanjutnya aya tokoh drama. Tokoh drama dumasar kana sifatna tokoh digolongkeun kieu. Nu kahiji nyaeta protagonis nyaeta tokoh utami anu ngadukung carita. Nu kadua antagonis tokoh anu nentang carita. Anu katilu tetragonis nyaeta karakter pendukung duanana pikeun protagonis boh pikeun antagonis. Nu selanjutnya nyaeta tokoh drama dumasar kana peranna tokoh diklasifikasikeun kana tilu nyaeta tokoh sentral nyaeta tokoh paling penting dina hiji drama. Anu kadua tokoh utama nyaeta ngadukung atanapi nentang tokoh sentral oge tiasa janten perantara tokoh sentral. Nu katilu nyaeta tokoh pembantu tokoh anu maenkeun peran lawanna atanapi tambahan dina seri carita representasi. Selanjutnya nyaeta perwatakan atau penokohan digambarkeun dina tilu dimensi. Nu kahiji nyaeta kaayaan awak kagambar ku umur, jenis kelamin, ciri awak, cacat fisik, ciri nonjol, ekspresi rarai, karesep, jangkung atawa pondok, etnis, ipis atawa gendut, atanapi resep seri. Anu katilu nyaeta kaayaan fisikis, kalebet karakter, hobi, standar moral, temperamen, ambisi, psikologis, mental, sareng kaayaan emosional. Nu katilu nyaeta kaayaan sosiologis, kalebet kalungguhan, padamelan, kelas sosial, ras, agama, sareng ideologi. Selanjutnya nyaeta setting atanapi latar. Nyaeta aya latar tempat cerita dina hiji drama tempatna teu tiasa mandiri. Anu kadua setting atawa waktos mangrupikeun waktos atau zaman sejarah carita dina hiji drama. Nu katilu latar suasana mangrupikeun suasana anu ngadukung carita. Selanjutnya nyaeta tema.
Tema mangrupikeun ide utami atanapi ide anu janten tina ngadamel drama. Tema anu biasana diangkat tina drama diantarana masalah cinta, kritik sosial, kamiskinan, sareng refleksi dina kahirupan. Selanjutnya nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesan anu ditepikeun ka panulis ka pamirsang, ka langkungan karyana kalebet drama. Amanat drama sok aya hubunganna sareng tema drama. Selanjutnya nyaeta dialog. Hal anu aya hubunganana sareng dialog dina naskah drama nyaeta aya 5. Nu kahiji dialogna kedah ngagambarkeun paguneman sapopoe. Anu kadua ragam basa dina dialog drama nganggunakeun basa lisan komunikatif sareng oge sanes ragam basa tulisan. Anu katilu nyaeta diksi, pilihan kecap. Anu digunakeun dina hiji drama oge kudu aya hubunganana sareng konflik sareng alur. Nu kaopat nyaeta dialog dina naskah drama oge kedah estetika anu hartosna ngagaduhan basa anu endah. Anu kalima nyaeta dialog oge kedah tiasa nggambarkeun karakter-karakter anu dipidangkeun. Nah, secara psikologis, sosiologis, atanapi fisiologis. Selanjutnya nyaeta konflik dibagi kana 2. Aya konflik sentral mangrupikeun konflik anu lumangsung antara tokoh sareng hal di luar dirina. Nu katilu nyaeta konflik internal mangrupikeun konflik anu lumangsung antara tokoh sareng dirina nyalira. Selanjutnya nyaeta tahapan drama, prosesna sapertos kieu. Nu kahiji nyaeta panilitian. Naskah drama dipilih naha pantes sareng tiasa oge dipentaskeun atanapi henteu. Nu kadua nyaeta pamilihan peran, pilihan kalungguhan atanapi inohong milih peranna oge katelah casting. Anu katilu latihan. Pamain anu parantos diangkat kedah paham kana karakter, sifat, tingkah laku, sareng oge gerakan tokoh anu bakal dipilampah. Nu kaopat atanapi nu terakhir nyaeta lalakon drama. Karakter tokoh dina drama katingali dina paguneman antara tokohna. Dina paguneman, karakter sareng paripolah masing-masing karakter digambarkeun. Sakian penjelasan materi ti kelompok 4. Mohon maaf lamun aya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.